cing kurang sangakeun khususon ka Pak Haji MT sakulawargi kula sangakeun Kucurut man Panon dari baju si kakang sorangan Nugelis kawanti-wanti nu endah kamali warna Halo Nugelis kawanti-wanti nu endah kamali warna puputan kembang kedaton Gara-garanya pengerasa Bapak Haji MT lu jangan tepat nyangakeun Pak Haji MT anu mana Soloyo Ibu Hajah Nining anu mana nyangakeun Ayo ucap paribasa bahasa rupku panurap kula maka turu bantane berem 7 lapis bola oleh penasaran Amui Bapak Haji MT yang akan dulu jangan tepang Ibu Hajah Nining Tunggu keripit si tulang bawang dicubit sedikit sakitnya bukan kepalang sama Bapak Haji MT anu badir kali Ibu Hajah Nining ayah lamun ditilik Ibu Hajah Nining digigir lengi lamun disawang Ibu Hajah Nining deui wajah ini di tukang lenjang di sawang di tukang lenjang hari di sawang di tukang lenjang Bapak Haji MT lu jangan tepat sakulawargi kula nyangakeun ka Pak Haji MT Omang ngalih sangakeun ka panganten teh hilang panganten sakali kapayunan Nai Fadilah Yuspan anu gelis nyangakeun ieu laguna Cep Aldrika Depan Supriyadi Ayo ucap paribasa kacang cilik kacang cinang kacang panjang gegendengan hayang cerik bari kemoyang gara-garanya panganten sakali kapayunan sakedapan pengurang tepung ambrok cengkerang singkun saparakan sanghal jatuh-biti Bandung Ibu Haraja Tulu Putra Nepangan Kasadayana Urang ngalih deui Bapak Kades Desa Alamenda Kapayunan Bapak Haji Awan Rupawan Bapak Kades deui Bapak Haji Awan Rupawan Kapayunan Ari Kadian sakedapan Bapak Kades Alam Endah Bapak Haji Awan Rukmawan anu bageun Yujat tapan anu
Haji MT kapayunan Bujrut, Bapak Haji Yuyus bante hilap Ibu Mia di sarangan Bapak Muhammad Nasudin kali Ibu Yani Ngalet ulah. Suai. anu mana Bapak Kapolsek Ciwidey Cabang anu mana terhilap di sarangan Bapak dan Ramil Ciwidey kapayunan sakedapan Mana Abah Didu? Bapak Kapolsek Ciwidey deui Rancabali nyangakeun ieu laguna Bapak dan Ramil Ciwidey Rancabali wilujeng tepang nyangakeun ieu laguna ari nyangakeun kasadayana Bapak Kapolsek Ciwidey kali Bapak dan Ramil Ciwidey anu mana panganten sakali pengurang tepung langkung amprok jengok sareng sim kuring sapara kanca Bapak Haji Sepuh Bapak Haji Nasumpena Bapak Aspara Perhutani di sarangan Bapak Haji Anyan kapayunan Bapak Haji Anyan kapayunan abdi sono lewat saking hayang panggil jangan jirina gara-garanya Bapak Kades kapayunan Katai Oman. hatur nuhun Bapak Kades nyangakeun wilujeng tepang hatur nuhun Bapak Kades hatur nuhun deui Bapak Kades anu bageus kapayunan Bapak dan Ramil hatur nuhun pisan disarengan Bapak Kapolsek anu bageus hatur nuhun kaasihna Bapak Haji MT wilujeng tepang Suai Pak Haji. sareng Hidup Pak Haji MT saparakan sajangakeun wilujeng tepang sareng Kiri Harja Tilu Putra ti Bandung Hidup Pak Haji MT hidup. hatur nuhun Bapak Haji MT nyangakeun Bapak Haji MT ieu laguna Bapak Haji MT anu pangbageurna deui hatur nuhun ieu laguna ari wengi tadi Bapak Haji MT kuring ngimpi Bapak Haji MT deui anu pangbageurna ngimpi pangdi Bapak Haji MT anu pangbageurna teh abdi ngimpi dunungan puting tadi Neng Hajah Yuni di sarangan Neng Hajah Isa Bapak Haji Aca wilujeng tepang Laksanakeun Bu Hajah Nining garwana Pak Haji MT ulah. Ibu Hajah Nining deui Ibu Hajah Nining enggal kapayun mangepung urang tepung lawung amprok jonghok sareng sim kuring sapara kanca Sarajana Bu Hajah Nining. di sarengan Neng Hajah Adewulan kapayunan Ibu Hajah Nining anu pangbageurna Anu tebihna kuat sanggakeun. aya ucap peribasa katur Banten berem 7 lapis mawale panasaran gara-garanya Pak Haji Yuyus Bapak Haji Yuyus mana kapayunan aya kitu Pak Haji Yuyus di sarangan ku Ibu Mia
Aoman, Ulan. untung orang tepung lawungnya. Laras. Bangapang orang tepung lawung. Ngahaja nepangan Bapak Haji Yusius mah. Di serangan Ibu Mia nyangakeun Bapak Inga. Kalih Ibu Sifa kapayunan sakedapa. Kapayunan deui keluarga besar nyangakeun silaturahmi. Kapayunan Bapak Muhammad Haji Dadang Nasir. Kapayunan kelak. Kapayunan dari Ibu Mia. Kapayunan Bapak Haji Dadang Nasir. Kapayunan hatur nuhun Ibu Mia wilujeng tepang. Hatur nuhun kasihna. Hatur nuhun. Salajengna sahadi kula. Aya ucap paribasa. Gila barat jadi awi-awi gawang pitalin teh ija anu bakeun. Gila barat Bapak Dewan anu baker anu mana. Bapak Dewan Sugianto anu baker. Gila berat jadi hiji. Asal tong pikanyerian Bapak Dewan Sugianto de anu mager. Ari anu mana Bapak Dewan Sugianto deui anu bager. Ari di sarengan Pak Haji Ojang Cinyung Strawberry anu mana kapayunan Bapak Dewan Sugianto deui anu bager. Aduh alaiya Pak Haji Dadang M Nasir anu bager dan kapayunan. Di sarang-sarang Ibu Mia mangga diaturan. Gara-gara Bapak Haji Dadang M Nasir anu bager kali Ibu Mia. Bapak Dewana Sugianto anu bager. Aya ucap paribasa. Sarung bantal munggu cek plus CF sapu tangan hiji. Cerik balat kuna langsa. Gara-gara Bapak Haji Dadang M Nasir kali Ibu Mia anu bager. Bapak Dewan Sugianto anu bager deui. Ngupia hujan tengah wangi di imah kesorangan. Ngupia hujan tengah wangi di imah kesorangan. Hatur nuhun Bapak Haji Dadang M Nasir kali Ibu. Bapak Dewana Sugianto deui anu bager kali Ibu. Yang gigir asa gigireun ari nangkarak asa luhureun. Yang gigir asa gigireun nangkarak
aduh alah iya keluarga besar Bapak Haji MT Sadayana asal luhureun Juana ngetung asal lanjung kek tiuk asati guling lempang asa da ngalor